gitaran heula ah. Tapi Kang Kara beli gitar ieu duit di mana nya? Halus kieu gitar teh. Ah, bae ah. Bete bisa euy gitarna euy. Kewe kan bisa diajar. Salah. Jadi kita mana ya? Gitu bebentuk lagi itu lah, merah kage ya mah. Rokos gitu di. Heeh, juga nama euy. Rok itu ah. Nah, saya itu sabarkeun. Jang keur naon, Jang? Gitaran urang mah. Sakenal gitar teh euy. Nang di mana? Ngaku gitar kos kita loban maneh hungkul. Nang di mana maneh? Nang di Kang Kara. Hah? Kang Kara. Wah. Aku masih. Kang Kara. Kamari teh nya urang teh ka Kang Kara ka ditu. Oh. Bari Kang Kara teh keur gitaran, urang bari ngamusik. Musik. Kang Kara hayangan kacamata ditukeran jeung ieu. Hei, itu gitar urang ieu di Kang Kara teh tuh. Ih. Oh, gitar mah. Aya ieu wan tah beda. Maha di sana ge. Wah, nu bener gitar maneh. Heeh, ih, gitar urangnya. Kara cenah. Nu manehna, urang teh ini bete sih bere injem heula. Ngan aya jaminana manehna pancingan yang geus lah urang karunya, bere injem kurang. Kayak gitu. Ngomongnya macam nu maneh, nah nang meuli. Waduh lah. Duit di mana orang mikir tadi teh. Kang Kara yang bener. Main lah. Hah? Main. Yang surang ke Kang Kara. Jadi orang tangan Kang Kara we. Hayu buru. Tuh, ayo. Mas. Ampun lah. Pungut ayo buru. Ah, udara segar. Weh. Woi, di jalan nih dia mah weh. Halus jalannya. Wah, ya embe di weh. Mantap kayak embe weh. Ya budak pengen layangan ya. Gedeng lah. Jang, keramana Jang? Gedeng atuh amang ya ieu. Amang main layangan gedeng. Ya nu saya. Urang? Oh, Jang ya, bener ya. Bener nya. Tapi lawan, geuning Jang mana? Ah, ya dulu. Ah, ieu, dalukeun mah. Sok. Hah? Oh, gitunya. Hi, ini kemong kieu layangan teh. Teuing urang teh mah. Naon? Gitu nyawa satunya. Ya. Amang kedua lah, ya mes ayo. Buka. Hah? Buka. Tah, ieu mes ayo. Hei. Mbak itu gitu nya, Jang. Minum kali itu. Nah, sok. Belum naon sih? Teuing kurang apa? Ye, Jang mau mana dia? Teuing. Ah, jelas. Bingung, Bro. Udah. Jelas mah. Tuh si amang-amang di serius nih. Nang. Dari. Jelas naon kituan di. Di mana mana gelonya ih. Di mana gelo di mana? Sieu nih. Itu dia. Teman gaya 70-an. Orang gila, imah loba euy. Ih, mantap ya. Ah, jelas imah layangan di budak ah, bejuk. Suara ini mah. Apa jeung kemarin teh anu ka imah teh kali ka saung teh si Ujang kan pasa. Ah, sugan di mana dia? Sugan teh tang situ teh. Sugan di situ nya. Mana di dieu? Ah, ka imahna geus ka imahna mungkin lah. Ngopi coba di imahna. Panas cokor. Tapi hangat oge di dieu mah ngeunaheun tiis. Ada jam di sawah nih. Di sawah ge terus sih gitu mah. Ah, aing. Weh, baturan anyar. Oke. Mantap, weh. Eta teh baheula teh sok jeung urang bareng eta teh. Anu geus beunghar mah kitu euy. Mikir hungkul. Ampun, kan suatu saat orang beunghar tepokeun sia. Nah, menta tepokeun. Menta saeutik we, maksudna minta duit, kopek. Cara bicara geus bodo ting lah. Jaman dia. Ngiuhan lah dia. Buk, nyonya. Dilak gitu euy. Lu sireum euy. Sireum bae kumaha teh? Sireum. Barang rek sare jalannya kadang nya. Tong kabur ka mana wae atuh. Cing dia ngecicing. Jangan kadang ah. Wih. Apa dia ari teh?
Tapi masuk ujang, bisa asik masuk ujang dia. Kacamata orang tinggal itunya. Kemana? Kang. Kang, kemana? Kemana? Tuh. Hei. Kang, Kang. Kang. Benang ta. Mana euy? Kacamata coklat. Eta gitar urang jang. Janya. Yeuh gitar kurang dirang ke kacamata jang akang. Gitar orang ini mah. Aneh wae gitu. Pancek urang ge. Sayangnya. Buka. Tong sok gitu. Buka coba jang buka ta. Mereka mana? Mah bisa kemana mana? Saung bantuan saung di kadieu Gitar pernah didanjing kacamata, eta gitar urang. Gitar urang ieu mah. Kok di ieu ge diinjem. Tah ayeuna teh kurang urang teh cokot teh. Ya ikan nyageun mana jajarna eueuh. Eueuh kan jajarna. Gina teh jajar. Mana gitu? Mambu ah, dia geuna pina. Teuing jajarna ka mananya? Jajarna eueuh. Nah, potong meureun, potong tuh kurang dipotongkeun. Lain potong, potongkeun gitu. Nyawa eta kudu. Mana eta teh? 2000-an ke kurang dijieunkeun lah gampang. Anyang mah tuh. Aku kata ya gitar ah geus kembali mah balik. Ah, wow. Meuli ge cendol lah. Mah jeung mah. Waduh. Lah. Iya, Udah bunga urang rek balik ke sana gitar mah. Akan balik lah. Dengar itu gitar. Ih, akang eta kenaon gogoleran di dieu. Heuy, karunya belangsakeun. Bang kenaon di dieu? Kali serege jadi. Aduh, yo man. Yo. Ah dia masih naik naon tujuan ka dieu? Dengan barudak. Betulan pisan orang yang kacamata maneh kumaha misalkan jembatan. Kope ya. Kope ya. Teu meunang di barter jeung ieu. Bener maneh? Heeh. Bener ya? Bener. Sarap penampilanna. Karena baturan anyar atuh ah. Pantesan. Urang nang mau di itu. Terus kemana? Rek barter jeung ieu wae. Teu meunang di barter. Hah? Teu meunang di barter. Naon? Eta meunang pamali eta kopiah pergi salat, ieu mah pergi jang ulin. Bener nih. Kenalkeun. Tangkara anu beunghar 5 orang. Beunghar. Aing jero ah. Itu naon? Ah bohongnya. Bangsa ku ae euy, hirup teh baru-baruan kitu wae. Barudak ka mana Kang ningali teu? Hah? Barudak. Apa eta? Dari tukang rontai namanya. Heeh. Tukang rontai gitu ya. Nah. Kumaha nya ngulang dong? Yes, aman tadi ieu. Bos, dikenetakeun lah, Bro. Tuh. Sekali we sekedeng heuh. Hah? Sekedeng. Semenit. Heeh. Kade potong ah. Geuleuh aing mah dikitu-kitu lah. Anjir, gaya euy. Cakep. Mantap tuh. Foto. Foto lah tuh. Gedeng foto lah ya. Itu foto lah. Anjir. Metanya. Simpannya. Itu sekali deui. HP tapi na. Orang teu boga HP tapi kumaha carana urang hayang ieu kenangan gitu. Urang panggieunkeun Facebook di dieu. Tong Facebook lain panggieunkeun ieu teh figura teh na bingkai. Oh, siap. Bingkai pakai suluh urang. Suluh. Bae ka manehna? Fotoan deui tuh sekali deui. Masuk. Sekali deui, Bro. Kumaha kan? Ah, kieu lah. Oke. Aduh, tampan Kang tinggal digigir. Hah? Masa kemana tujuannya? Ah, dengan barudak. Katanya budak tadi gede nyokot gitar. Tinggal mana Dek? Ya sunan balik kan? Ya cekel ya. Mana di? Nyatu eta kacamata ka dikeun. Bahas. Samenit ngomong na bieu. Hah? Samenit. Bicara samenit aing baru nih ya. Aing baru minta na. Tilu. Kalau tanggal kacamata na. Daek ke situ ka dieu. Tumbungeun. Daekeun nanya eta mahal ah. Nyambung, ini mah bau. Oh, nah itu.
dia teh ka dieu dah. Lompat alih juga uncal gitu. Kemana nya? Jika nama nyumput imah ya. Tangan. Tinyaho terserah. Tangan ayo lah. Bala mau dasar batok. Itu batok. Tak naon tempuhan ka dieu, pan aya lowong di dieu tah. Ini kacamata ieu meureunnya. Afgan atuh ieu mah. Baik deui. Sarana eta mana teh? Dasar batok. Mah ya. Ah, sudah nongkrong deui bae.